Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bilumi bidarain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu jeung ari panon poe, tajri eta berjalan ieu samsu li mustaqarrin kana tempat tumetep laha bogana ieu samsu. Dalika rieu tajri li mustaqarril laha takdirul azizil alimi, eta katamtuan dat nu maha gagah jeung maha uningan. Ayat tasiru tegesna berjalan ieu samsu ila mustaqarrin kana tempat tumetep laha bogana ieu samsun. Wakila jeung dicaritakeun naon intiha usairiha ari pameakan lumakuna ieu samsu. Indan kidoi dunya eta dina nalika paragatna dunia tegesna kiamah. Wa qiyamis saati jeung ngadegna kiamah. Wakila jeung dicaritakeun naon sairuha ari lumakuna ieu samsu, hatta tantahi eta sehingga tepi ieu samsu ila ab'adi manaziliha kana pangjauh-jauhna pirang-pirang tempatna ieu samsu, summa tarji'u tuluy balik deui ieu samsu. Padalika makarya ab'adi manajil summa tarji'u mustaqarrun eta tempat tumetep laha pikeun ieu samsu. Li anna lantaran sanyana ieu samsu la tatajawwaju etan teu ngaliwat ieu samsu hu kana ieu mustaqor, tidak pernah keluar dari garis edarnya. Wakila jeung dicaritakeun naon mustaqorruha ari tempat tumetepna ieu samsu, nihayatur tipangiha eta antek narima naekna ieu samsu. Pisamai di langit pisoipi dina waktu halodo. Wa nihayatu habuatiha jeung antek turuna ieu samsu pisyita dina waktu hujan, sabab panon poe mah kitu. Kerusum halodo ayana teu di luhur, kerusum hujan ayana di handap. Pisyita dina waktu hujan. Tajri berjalan naon asamsu panon poe hatta tantahi sehingga nepi ieu samsu ila mustaqarriha kana tempat tumetepna ieu samsu. Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun annali samsi sanyana eta tetepikeun panon poe salasumiati wasittina ari 360 naonana manzilan tempatna. Ieu hubunganna jeung ilmu falak. Miatu wasamanina ari 180 pisita eta dina waktu hujan. Wa miatu wasamanina jeung ari 180 deui pisoipi eta dina musim halodo. Kullu yaumin ari setiap poe tatlu'u eta bijil ya samsu min manzilin tina hiji tempat hatta tantahi sehingga tepi ya samsu ila manajlis soipi kana pirang-pirang tempat musim halodo. Wa ba'dahu jeung dina sabadana ieu tantahi tadkhulu asub ya samsu ila manajlis sitai kana pirang-pirang tempat musim hujan. Patatnu umaka bijil ieu samsu kulla yaumin dina setiap poe min manjilin dina hiji tempat hatta tantahi sehingga tepi ieu samsu ila manjilis sitai kana tempat musim hujan.
hadariya tamamu manajili samsi eta kasampurnaan pirang-pirang tempat panon poe kama seperti perkara qala nu parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Ta'ala bari namalur Allah Rabbul masyariqi wal magharib Rabbul masyariqi ari Allah eta nu mangeranan pirang-pirang masyriq wal magharibi jeung pirang-pirang maghrib masyariq wetan maghrib kulon wadalika jeung ari manajil salah sumiati wasituna eta 360 naonana masyriqon masyriqna wetan wa maghriban jeung kulonna matak sok aya bahasa ayeuna panon poe teh keur di wetan ayeuna panon poe teh keur di kulon ayeuna mah panon poe teh keur di luhur ayeuna mah panon poe teh keur di handap sabab aya manazil anu geus ditamtukeun ku Allah anu eta panon poe mos moal bisa kaluar tina eta manazil pataduru maka muter naon asamsu panon poe pisanatin dina sataun kullal masyariqi kana sakabeh pirang-pirang masyriq wal magharibi jeung pirang-pirang maghrib nepi ka iraha ila qiyamis saati nepi ka ngadegna kiamah payakunu mangka bukti naon kullu dauriha sakabeh putranana ieu samsu bitakdiril azizil alimi eta kut katang tuan dat tumagagah tur mauningan lianna Allah lantaran sanyana Allah Ta'ala barina malur Allah qadirun eta nu kaduga ala kulli syai'in kana setiap perkara uli didinya adalah isina mungkin wujud ay layu jiju tegesna moal ngapeskeun hukalonon ijadu syai'in ngayakeun hiji perkara liannahu lantaran sanyana Allah alimun eta anu ninga bimasolihi ibadi kana pirang-pirang kamaslahatan pirang-pirang hambana Allah pali ajli dalika tah karna ara-ara ieu alimun bimasoli ja'ala tah ngajadikeun sa Allah Gusti Allah Ta'ala bari namalur Allah lisamsi kana panon poe mustaqarron kana tempat tumetep hatta tatima saingga narima sampurna naon masolihu ibadihi pirang-pirang kamaslahatan pirang-pirang hamba na Allah dikitukeun teh tujuanna jang masolihi ibad wa qala jeung adawu sabadun sawarena ulama mustaqarru samsi ari tempat tumetepna panon poe yakunu eta bukti mustaqar fil kiamati eta dina poe kiamat li annahu lantaran sanyana kalakuan hina taqumu dina waktu ngadeg naon al kiamatu kiamat tabqa tatumetep naon asamsu panon poe pimakanin dina hiji tempat wayadhabu jeung leungit naon nuruha cahayana ya samsu tinggal panon poena wengkul bari cahayaan patab tuluy tumetep ya samsu bila nurin kalawan teu aya cahaya kama seperti perkara ruya nu diriwayatkeun ieu man an Abi Darin katampi ti Abi Dar radhiyallahu taala anhu anna usanyana Abadar qala eta ngadawu ada Abadar qala kana lapad qala qala ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji poe hina gorobat dina waktu surup naon asamsu panon poe saur Rasul kieu keur waktu surup panon poe teh ya Abadar hai Abadar atadri nahanya anjeun ayeuna eta di mana tadhabu indit naon asamsu panon poe ka mana leungitna panon poe nyaho teu Kutu saur Abadar nyarita kuring Allahu ari Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah alamu eta langkung uninga qala tangadawu nabi ceuk nabi kieu ya Abadar hai Abadar inna sanyana ye samsu tagrubu eta surup ye samsu wa tadhabu jeung indit ye samsu tatal arsi dihandapeun aras patas tadinu tuluy bentai jin ya samsu antas juda kana yen sujud ya samsu lillahi ka Allah Ta'ala bari namalur Allah paya dinu tuluy ngidinan Allah lah ka ya samsu sumatas tadinu tuluy nyupri idin deui ya si samsu ala tatlu akana yen moal bijil ya samsu ila dunya ka dunya moal bijil isukan maya Allah da geuning di dunya teh loba kamaksiatan nu kadeuleu ku kami lima karena perkara rohat nu ningali samsu minal mahasi tina pirang-pirang kamaksiatan wal munkarati jeung pirang-pirang kamunkaran tapi palayu dinu tuluy teu ngijinan Allah lah ka samsu bal yuqalu balik tadi caritakeun lah ka samsu naon irji'i lapan irji'i kudu indit anjeun panon poe muannas majaji ngaranna teh samsu bab
laisa lahu hirun teu ngabogaan memek jadi manasna majaji min haitsu tatmu intina sakira-kira bijil ya sam tina haitsu tatmu intina sakira-kira bijil anjeun patatmu tuluy bijil ya samsu min masyriqiha ti beulah wetana ya samsu padalika mangkarieu tatmu qauluhu eta dawan Allah taala baina malur Allah wasyamsu tajri li mustaqarril laha wa ala hada tariqi jeung tepan kana ieu jalan asamsu atu ari panon poe tatmu eta bijil ieu samsu wa tagrubu jeung surup ieu samsu ila yaumil kiamat nepi kiamat kitu we gawena teh suk isuk bijil sore-sore init pamaida kana tuluy di mana-mana bukti naon waktul kiamati waktu kiamah qoriban barina deukeut wadoharo jeung geus dohir naon alpisku kapasekan wal pujuru jeung pirang-pirang kalacutan wa kasurat jeung loba naon al ma'asi pirang-pirang kamaksiatan wad dunubu jeung pirang-pirang dosa alal ardi luhureun bumi waropa jeung leungit naon al amru marenta bil ma'ruf kana kahadian geus eueuh deui nu amar ma'ruf wan nahyi jeung nyegah anil munkari tina kamunkaran nu teu parwasa ge diantep bae wado upat jeung lemah naon akamus syariati pirang-pirang hukum syariat papidalika zaman itah dina eta zaman tasjudu sujud naon asamsu paron poe tatal arsy dihandapeun aras miqdar lailin dina ukuran sapeuting palayu danu tuluy teu diizinan saha ieu samsu antat muakana yen bijil ieu samsu wal qamaru jeung ari bulan kadalika eta nya kitu deui palayu danu yaji udatang ieu qamar ila makani samsi kana tempat panon poe payam kusani tuluy cicing duanana nu duaan teh samsun jeung qamar pi makanin wahidin dina tempat nu saja awas ieu kajadian teh menjelang kiamat miqdar salasilaya dina ukuran tiru pirang-pirang peuting patulutil kalailati makari panjang eta peuting layari poe tamu hanyahuan hu kana ieu tul sa'ilal mutahajjiduna kecuali nu tukang tahajud kabeh. Jadi begitu kiamat akan terjadi panggeulana jalma nu uningan iraha kiamat teh adalah jalma-jalma tukang tahajud. Sabab panon poe teu bijil wae bulan oge eueuh nu aya ngan saukur nujum jeung kaukab. Bentang gemintang ngumpul. Paidai kodu tah geuning aya dongengna. Tuluy di mana-mana nyaring ieu mutahajidun min naumihim tina sarena ieu mutahajidun po mutah ngadeg ieu mutahajidun ila adail ibadati pikeun nyumponan pirang-pirang ibadah wa taati jeung pirang-pirang taat salat tahajud maca Quran wa dzikri jeung dzikir wal auradi jeung pirang-pirang wirid wa adau jeung nyumponan ieu mutahajidun wa doi pa'adatihim kana pirang-pirang tugas kabiasaana ieu mutahajidun kama yaf'aluna seperti mari gawe kabeh kula lailatin dina setiap peuting tapi palam yatla tuluy teu bijil naon al fajru fajar fajar wae teh di dagoan teh geus bari salat geus sabaraha puluh rakaat Quran geus dibaca dikir geus dibaca wirid geus dibaca tapi can bijil fajar wae wanadoru jeung naringali ieu mutahajidun ilan nujumi kana pirang-pirang bentang wal kawakib jeung tegasna pirang-pirang bentang wahia jeung ari nujum wal kawakib ala haliha eta tepan kana tingkahna ieu nujum wal kawakib ari bentang mah aya gitu padonu tuluy nyangka ieu mutahajidun inna sanyana kami pakodna eta leungiteun kami al waqta kana ieu waktu au naqosna atawa ngurangan kami min wadoipina tina pirang-pirang tugas kami meureun kakara saeutik cenah tahajudna kakara saeutik rakaatna Qur'anna kakara saeutik dibacana dikirna ge kakara saeutik dibacakeunana minat taati nyatana pirang-pirang taat summa tahadu tuluy nganya-nganya ieu mutahajidun pitoatina pirang-pirang toatna ditambahan deui wa dzikri jeung dzikirna wal auradi jeung pirang-pirang wiridna tapi anger we walam yatla jeung can bijil naon al fajru fajar wa nadoru jeung naringali ieu mutahajidun ilan nujumi kana pirang-pirang bentang wal kawakib jeung tegasna pirang-pirang bentang wa iya jeung ari nujum wal kawakib ala haliha eta netepan kana tingkah nujum wal kawakib
wa khafu jeung sieun ieu mutahajidun min hadil alamati tina ieu ciri wa aikonu jeung ngayakinkeun ieu mutahajidun anna hadis sanyana ieu alamat teh min alamatil kiamati eta tina ciri kiamat panggeulana apal Pa'abaro tuluy ngabejakeun sabadum sawarehna ieu mutahajidun ba'don kanu sawarehna deui wajata mau jeung narima kumpul ieu mutahajidun fil masajid di pirang-pirang masjid kumpul kiamat sakedeung deui lain kiamat tanggal 8 bulan 8 tahun 88 atau tanggal 12 bulan 12 tahun 2000 lain kitu tukang tahajud tuh mangingna ge ya tadoronguna gara WDPDP ya nu kabeh ilallahi ta'ala kalau ta'ala wayabguna jeung carerik ya nu kabeh min khosyatillah tina sieun ku Allah ta'ala barina malur Allah wa min tilka taifati jeung tina eta golongan yujadu dipanggihan bi kulli biladin dina setiap pirang-pirang lembur walakin nahum jeung tatapi narieu tilka taifah qalilun eta saeutik hanya sedikit saja wa bainan nasi jeung diantara manusia dalilun eta nu hina bari nu hararina hungkul di pandangan manusia fakirun anu fakir la tibarota yarekenan eta tetep lahum kayatil katoipah teu direken jelema-jelema acan kudu sejeun mah bainal agnia diantara pirang-pirang anu beunghar da pegawena gitu kismin palamma tamat tulu dina samangsa sampurna non mikdaru salasi layalin ukuran 3 pirang-pirang peuting amaro tamarentah sahalo Gusti Allah taala barina malur Allah asamsa kana panon poe anirji'i kana yen balik anjeun ilal maghribi ka kulon tapi ayeuna mah diparentah ngan bijilna bijil ti kulon ti maghrib biasana kan ti masyriq palamma tolaat tuluy samangsa bijil non asam supanon poe minal maghribi ti kulon ulima tah dikanyahokeun naon annal kiamat tasanya nari kiamat kod korubat eta nyata deukeut ieu kiamat payabkiani tuluy calerik ieu samsu jeung komar wa yatadarruani jeung gawe DP duanana ilallahi ka Allah taala barina malur Allah wa min bukaihimna jeung tina ceurikna ieu samsu jeung komar yabki bakal ceurik salus samai ahli pirang-pirang langit para malaikat wal ardi jeung bumi wasab isirodokoti jeung 7 pirang-pirang lapisanana palamma tolu'at tuluy samangsa bijil ieu samsu palamma tolaat tuluy samangsa bijil ieu samsu min maghribi hati kulona ieu samsuna datang ngagero samunadin anu ngagero minas samai ti langit bakal aya nu ngagero ceuk nu ngagero teh kieu ala nahante inna samsa sanyana panon poe kod tolaat eta nyata bijil ieu samsu minal maghribi ti belah kulon palama sami'a tuluy samangsa ngadenge hadan nidaa kana ieu panggero saha ahlul ardi ahli bumi bakau tah ceurik ya ahlul ardi wa tadorong jeung gawe DP ya ahlul ardi wa nadoru jeung naringali ya ahlul ardi la samai ka langit pada haba tuluy leungit naon nuruhuma cahayana ieu samsu jeung komar aya mah aya ngadeueuh cahayaan samsu jeung komar wa soro jeung jadi samsu jeung komar katosti eta seperti bokor mangkok badag wajtama jeung narima kumpul ieu samsu jeung komar pimakanin wahidin dina tempat nu sahiji kama seperti perkara qala nu parantos ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala wajumi asyamsu wal qamar surat al-qiyamahnya wajumi aja geus dikumpulkeun ana samsu paran wal qamar jeung qamar la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah yasabul insanu ala najma idomah wajumi asyamsu wal qamar wa pidalikal yaumi jeung dina eta poe layan paun teu manfaat naon albukau cerik min alil ardi ti ali bumi sudah tidak ada manfaatnya lagi walaupun engkau menangis berlinang air mata bahkan berair mata darah sekalipun manfaat geus ditutup pintu tobat
Paida jatul di mana-mana datang non asamsu panon poe wal qamaru jeung bulan ila wasti samai kana tengah-tengah langit jaatah datang saja Jibrilu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi taala kalawan parentah Allah wa rodda jeung ngabalikeun ya Jibril huma ka ieu samsu jeung qamar bijanahai kudua sayapna kedua jangjangna ieu Jibril ilal maghribi ka belah kulon ulah ka tengah sia kaditu disingkirkeun ku Jibril wa fil maghribi jeung eta tetep di kulon babun araji panto yuqalu nu dicaritakeun lau pikeun ieu bab naon babu taubati panto tobat wa tulu dalikal babi jeung ari panjangna eta panto masiratu sab'ina eta perjalanan 70 naonana sanatan tauna pasam sumakari ponon poe wal qamaru jeung bulan tagrubani eta suluk duanana pidalikal babi dina eta panto dina bab tobat teh summa ugliko tuluy ditulakan non babut taubat ti bab tobat wan nadamati jeung kana langsaan wa bada dalika jeung dina sabana ya ugliko tatmu bijil non asamsu ponon poe wal qamaru jeung bulan minal masyriqi ti belah wetan kama seperti perkara kana nu bukti samsu jeung qamar ila qiyamis saati nepi ka ngadegna kiamat. Jadi di kulon heula geus kitu mah geus 3 poe di kulon pindah deui ka wetan nepi ka ira nepi ka kiamat gitu. Jadi aya jeda walakin al kiamatu tetapi hari kiamat tadharu eta bakal doir ieu kiamat mimba didalika dina sabadana ieu tatlu samsu wal qamar minal masyriq di zamanin qalilin dina zaman nu saeutik ngan eta ciri geus sakedeung lamun panon poe geus surup geus terbit di belah kulon nya geus kitu balik deui ka wetan eta teh geus moal lila deui kiamat teh hatta kila sehingga dicaritakeun ida waladat di mana-mana ngalahirkeun naon parasu ahadin kuda salah saurang jelema qabla ayyur kaba dina samemeh yen ditaekeun naon hamluha babawaan deui paros qomat geus ngadeg naon al kiamatu kiamat artina jika anak kuda nya kuda lahir kan ngagedean tah eta kuda can kanyat ditumpakan kaburu kiamat jadi hanya sekedar butuh waktu sakedeung gitu sakedeung pisan da anak kuda can bisa ditumpakan wal qamara qaddarnahu manazila ta'adakal urjunil qadim wal qamaro jeung kana bulan qadarna geus netepkeun kami hukana ieu qamar manazila kana pirang-pirang tempat hatta ada sehingga balik ieu qamar ai qadarna tegas geus netepkeun kami lau kana ieu qamar manazila kana pirang-pirang tempat qara'a maca Ibnu Katsir wa Nafi jeung Imam Nafi wa Alu Basrota jeung ulama ahli Basrah wal qamaru kana lapad wal qamaru bi rafi kalawan diropakeun jadi lain wal qamaru tapi wal qamaru qaddarnahu itu ceuk Ibnu Katsir Nafi jeung Alu Basrah naon pangna kitu liqauli ta'ala lantaran ningali kana dawuhan Allah taala wa ayatulahumul lailu tah berarti diatapkeun wa ayatulahumul lailu wal qamaru jadi al-qamar maktub al-lailu matub aleh kulantaran matub alehna tingkah ropa maka al-qamaru ge tingkah ropa ieu kaul kahiji wal akharuna jeung ari anu sejen kabeh bin nasbi eta ku dinasobkeun wal qamaru seperti urang sok maca nya dina Rosam Usmani wal qamaru li qaulihi qadarnahu lantaran aya dawuhan Allah lapad qadarnahu ay qadarna tegasna geus netepkeun kami al-qamaru kana bulan jadi maf'ul tina fi'il fa'il dipanderikeun bahkan ieu teh ngaranna teh naon tanajunya aya isim dohir jeung aya isim domir makmulna dua amilna ngan hiji manajila kana pirang-pirang tempat wa qadakarna jeung nyata nutur kami cek Allah fi surati Yunus dina surah Yunus ida sorol qamar lapad ida sorol qamar ida soro di mana-mana jadi naon al qamaru bulan ila akhir di mana zilhi kana tungtung pirang-pirang tempat na ieu qamar daqo taleutik deui ieu qamar payasiru tuluy jadi ieu qamar kal urjunil qadim eta saperti ranggeuyan anu ti heula ranggeuyan anu heubeul
Ari urjun teh lamun dina cau mah turuyan anu dina eta turuyan teh naon ngaranna teh jadina naon ngaranna cau teh sikat-sikatan tah. Tadi kan ieu teh ibaratna urjun tadi dina ieu teh da urjun teh aya sikatan-sikatan cau atawa dina korma sarua kitu tah. Aya urjun, aya rangeuyan kormana gitu. Lamun dina korma mah meureunnan lain naon ngaranna teh lain lamun cau mah saturuy tah. Lamun cau mah urjun teh turuy, lamun dina cau lamun dina korma mah lain turuy, rangeuy mun kitu rangeuyanana tah eta ngaranna urjun. Tah, ari lamun urang ningali cau kan nya ari cau teh kan kaluar teh jantung heula bret. Tah otomatis tah ieu urjun teh nu pangheulana kaluar. Engke nu pangheulana kaluar berarti bakal aya panghanapna. Tinggal dicau. Lamun nu panghanapna nu dieu leutik atau gede? Leutik, nu gede mah seunghang di dieu. Tah urjunil qadim teh kembali leutik gitu. Kan bulan mah kitu. Tanggal 1 leutik, tanggal 2 mulai gede, tanggal 3 mulai gede, 4 gede. Tapi ka tanggal 14 pinuh tah bulan teh. Kali itu ngalitekan deh letik tak itu perputaran bulan teh urjunil qadim teh eta ranggeyan lamun dina korma atau pare mah lamun dina cau mah turuyan gitu eta mah bahasa Sundana. Wa huwa jeung ari urjun teh audul udki eta kayu aladi anu alaya netep kana ieu ladi as-samarihu ari pirang-pirang pentil nu jarana di tadi. Pasubiha tuluy disarupakeun naon al-qamaru bulan pidakot hidin leutik-leutikna ieu qamar wasugri jeung tegasna leutikna ieu qamar fi akhiril manajilina tungtung pirang-pirang tempat bil urjuni kana ranggeyan wal muradu jeung ari dimaksud bil qadimi kulapad qadim al antik wa tanu heubeul lasamsu yambagi laha an tudrikal qamar. La ente asam suari panonpoyan bagi eta penting lah pikeun ieu samsunon antudrika yen nyusul ieu samsu al qamar kana bulan moal. Ongko penting gitu tapi panonpoe moal sabab aya tugas masing-masing gitu moal pasusul-susul. Aya yadhulu tegasna moal asup non annaru beurang ala laili kana penting qoblan kidoihi dina sameme paragatna ieu lael. Tak penting ge can waktuna beurang, tak beurang ge can waktuna penting gitu we. Baluma balik tarieu nahar jeung lael ya ta'aqobani eta silih ganti duanana biasa bin maklumin kalawan perhitungan nu geus dikanyahokeun la yaji'u moal datang naon abu masalah sajina ieu nahar jeung lael qabla waqti dina sameme waktuna ieu ahad wakila jeung dicaritakeun naon la yadhulu moal asup naon adu masalah sajina ieu nahar jeung lael fi sultanil akhari dina kasultanan anu sejena paida jitama'a tuluy di mana-mana narima kumpul ye nahar jeung lael aya paida adroka tegasna maka di mana-mana narima nyusul naon kullu wahidin saban-saban anu sahiji sohibau kabaladna ye kullu wahid qomat tangadeg naon al kiamatu kiamat sabab lamun beurang geus kasusul ku peuting atau peuting geus kasusul ku beurang kiamat teh wakila jeung dicaritakeun lan teu asam suari panonpoyan bagi eta peryogi pikeun ieu samsunon antudrika yen nyusul ieu samsual qamaro kana bulan aila tajtamiu tegasna moal narima kumpul ieu nahar mau sartana ieu samsu mau sartana qamar pi palakin wahidin dina garis edar anu sahiji moal walalailu sabik kun nahari wa kullu fi falaki yasbahun wala jeung teu naon alailu peuting sabikun nahari eta nu nyusul kana beurang wa kullun jeung ari saban-saban sahiji fi falakin dina setiap garis edarna yasbahuna eta nu maluter kabeh aya yatasilu tegasna moal antol naon alailu peuting bilailin kana hiji peuting bal yakunu balik tabuk ti bainahuma eta tetep di antara ieu lail jeung lail naharun ari aya beurang bisa peuting pantau jeung peuting kecuali memehna kapisah heula ku beurang pasilun anu misahkeun walikulli wahidin jeung eta tetepikeun saban-saban sahiji minhuma tina ieu nahar jeung lail falakun ari garis edar adimun anu gede
yajri anu berjalan ieu kul wahid bidalika dina ieu palak kama tajri saperti yang berjalan naon alhitanu pirang-pirang lauk fil bahri di lautan. Teu pernah aya lauk tabrakan sabab masing-masing lauk boga garis baris ngojay sendiri-sendiri gitu, boga garis edar sorangan mau diadu mau tabrakan teh kiamat kadituna. Walam jeung kudu nyawa anjeun anna udma samsi sanyana gede na panon poe teh mi'atu wasabuna misli udmil ardi eta 170 pantarna gede bumi. Jadi bumi dikalikan 170 eta gede na panon poe, jadi lebih badag panon poe manan bumi. Wa udmul qamari jeung ari gedena bulan sabuna misli udmil ardi eta 70 pantar gedena bumi. Jadi nu panggedena panon poe nu aya di urang nu katingali dina galaksi Bima Sakti mah nu kadua bulan nu katilu bumi. Wa kana jeung bukti ieu samsu jeung qamar mutasawiyaini eta nu papak duanana fil laulin dina warnana ibtidail khalqati dina mimiti dijieuna asal nama bulan jeung panon poe teh sarua dina warnana. Kulantaran sarua dina warnana palam yatamayaz saigan teu narima beda naon alailu peuting minan nahari tina beurang. Maka Pa'amaro tuluy marentah sallallahu taala Gusti Allah taala Jabroila ka malaikat Jibril alaihissalam. Pata tuluy datang ya Jibril wa masah jeung ngusap ya Jibril wajhal qamari kana beungeut bulan. Pasoro tuluy jadi naon uruhu cahayana ieu qamarna kison eta nu kurang. Wasiwadu jeung ari hideung aladi anu yuro anu ditingali ladi piwajil qamari na beungeut bulan. Yuqalu eta dicaritakeun naon inna usanyana ieu siwad min asari janahi eta tina tapak jangjangna Jibril. Jadi lain ini anteh jeung ucing tah pan dina bulan sok aya nu hideungannya. Ngagemat katingali ke bulan purnama cek kolot baheula mah cenah eta teh ini anteh jeung ucing. Eta lain ini anteh jeung ucing tapi tapak ngusap malaikat Jibril. Da asalna panon poe jeung bulan teh sarua cahaya teh kitu-kitu keneh. Kulantaran kitu-kitu kene maka bedana beurang jeung peuting, beurang caang peuting ge caang. Maka Allah marentahkeun ka malaikat Jibril pikeun ngusap beungeut bulan sehingga eta bulan cahayana berkurang sehingga aya beda beurang leuwih caang daripada peuting. Eta dina bulan aya sesa hideungna eta teh naon? Urut ngusap jangjang Jibril. Wazada jeung nambahan ya Jibril nuro samsi kana cahaya panon poe kama seperti perkara qala nu paratos ngadawu sallallahu taala ieu dalil nu duduhkeun pamahauna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Pamahauna tuluy ngahapus kami ayatal laili kana tanda peuting bulan teh. Wa ja'alna jeung ngajadikeun kami ayatan nahari kana tanda beurang panon poe teh mubsiratan kana nu jelas. Al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat. Pakholaqo tuluy nyiptakeun Allah al qamaro kana bulan pisamai dunya di langit dunya. Wa kholaqo jeung nyiptakeun Allah asamsa kana panon poe pisamai robiati ti langit nu kaopat. Artina lamun diukur jarak ti bumi ka panon poe jeung ti bumi ka bulan jauh keneh ti panon poe ti bumi ka panon poe. Kulun ari saban-saban sahiji minumat tina ieu samsu jeung qamar yajri eta berjalan ieu kulun bi palagi dina garis edarna ieu kulun yajtamiani narima kumpul ieu samsu jeung qamar qurbal kiamati dina deukeuteun kiamat. Kama saperti perkara bayana nu geus netelakeun kami kana imah nu tadi teh. Wa ayatul lahum anna hamalna durriyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatun jeung eta jadi tanda kakawasaan lahum pikeun ieu jalma-jalma ana sanyana kami hamalna eta geus mawa kami durriyatahum ka turunanna ieu jalma-jalma fil fulki dina parahu. Qoro'a maca salul madinati ulama ali Madinah wa lusami jeung ulama ali Sam wa Yaqub jeung Imam Yaqub durriyatihim kana lafaz durriyatim dijamakeun jadi jama muannas salim lain durriyatum tapi durriyatihim bil jam'i kalawan dijamakeun. Wa man jeung sawe ulama alam yajmanu teu ngajamakeun ieu man nasoba tangan nasobkeun ieu man ha kana ieu durriyah.
Wal muradu jeung ari dimaksud bid duriyati kula paduriyah al abau eta pirang-pirang bapa wal ajdadu jeung pirang-pirang aki wasmu duriyati jeung ari ngaran duriyah ya qau eta tumiba ieu ismu alal auladi ka pirang-pirang anak. Jadi kaluhur disebut duriyah ka hanap disebut duriyah. Al mashun fil pulkil masun anu dipinuhan kumuatan al masun teh ayil mamlu'u tegasna nu dipinuhan wal muradu jeung ari nu dimaksud bil pulki kulapan al pulku sapinatun nuhin eta parahu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam wa ulai jeung ari samudaya wa hulaiman jeung ari samudayana jalma nasala eta jadi ieu man min hamli wa ulai jeung ari jalma-jalma min nasliman eta tina turunan jalma-jalma humila nu dibawa ieu man manuhin sata Nabi Nuh alaihi salam. Sabab nu teu dibawa Nabi Nuh kan pae kabeh. Berarti ayana kehidupan setelah Nabi Nuh eta teh asal muasalama tina turunan jalma-jalma nu salamet dibawa ku kapal Nabi Nuh gitu. Cacak-cacak karita eueuh orang-orang acan nu dibawa ku kapal Nabi Nuh meureun urang oge moal aya. Kunaon aya urang sabab aya jalmi-jalmi anu disalametkeun mu kapal Nabi Nuh sehingga lahir jadi we urang gitu. Wa kanu jeung buktos ieu haulai piasla bi abaihim eta aya dina pirang-pirang iga wekasan pirang-pirang bapana ieu haula ieu man humila qala ngadawu sabadum saware para ulama al muradu ari anu dimaksud bil pulkil masun ku kecapul kilmasun sapinatu hada zamani eta parahu ieu zaman tadi mah kal kahiji pulki teh parahu Nabi Nuh kal kadua mah parahu ayeuna wa duriyatin jeung pirang-pirang turunanana ieu jalma-jalma pisapinati dina parahu alati anu tajri anu berjalan ieu lati fil bahri di lautan walaisa jeung teu aya laeta tetep pikeun ieu lati naon yadun leungeun pada parahu teh leungeunnan warijlun jeung suku eueuh sukuan tapi takno bisa megatkeun ieu lati masirota isrina kana perjalanan 20 nana yauman poena piyaumen wahidin na poena saja tapi perjalanan 20 poe bisa ditempuh make parahu kalawan waktu ngan sapoe hada ari ieu kulo tegasna sakabehna ieu daya dulu eta nuduhkeun ieu da ala kudratina kana kakawasaan kami eta ku kudrat Allah. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun wa khalaqna jeung geus ngajadikeun kami lahum kaya jalma-jalma mim misli tina pantarna ieu pulki makana perkara yarkabuna nu numpak jalma-jalma misli pantarna sukun teh naon lamun di darat aya mobil urnya lamun di udara aya kapal aya pesawat terbang eta teh misli. Kila dicaritakeun naon aroda lapad aroda ngamaksad Allah bihi ku ieu misli asupuna kana pirang-pirang parahu alati anu umilat anu dijieun ilati ba'da sapidati nuhi dina sabada parahu Nabi Nuh alaihi salam ala hayatiha natepan kana tingkahna ieu sapina tapi parahu-parahu nu aya nanti kabeh model nama nurutan role model nama nurutan kana parahu Nabi Nuh gitu. Wakila jeung dicaritakeun naon aroda lapan aroda ngamaksad Allah bi ku ieu mislihi asukuna kana pirang-pirang parahu asigoro pirang-pirang anu laleutik alati anu tajri nu berjalan ieu lati pilan hari di pirang-pirang walungan kalpulki seperti parahu al kubari anu gede pil bari di lautan berarti supun di walungan mah rakit benernya bargas sampan gitu. Eta teh nurutan karena kapal-kapal badag nu di lautan. Wahada jeung ari qaul Qatadah eta kasauran Imam Qatadah wa Dohaki jeung kasauran Imam Dohak wa ghairi ma jeung lian ti Qatadah jeung Dohak. Wa ruya jeung diriwayatkeun an Ibnu Abbasin katampi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al muradu ari dimaksud mimisli tina lapad bisli al ibilu eta onta fil barri di daratan tadi teh diomongkeun.
Kasupuni seperti pirang-pirang perahu fil bahri di lautan, di laut aya perahu, di darat aya onta. Mun baheula onta teh ayeuna mah tina onta naik jadi pedati, tina pedati naik jadi rodaan, tina rodaan naik jadi mobil. Yakni ngamaksud Allah kholakna kana lapar kholakna geus nyiptakeun kami lahum pikeun ieu jalma-jalma fil bahri di lautan asupuna kana pirang-pirang perahu yarkabuna anu naraek jalma-jalma kana isupun wa kholakna jeung geus ngajadikeun kami lahum ka ieu jalma-jalma fil bahri di daratan al ibila kana onta teh mun mobil bus nya atau mobil puso wal parosa jeung kuda mun aya nama mobil naon euy kuda teh lain kuda mah Pajero atau Fortuner wal bighala jeung Bigo ta Innova meureun wal himaro jeung Avanza imar teh yarkabuna narumpak jalma-jalma ha kana ieu ibil paros Bigo jeung himar wayah miluna jeung marawa ieu nu kabeh asqolahum kana bebana ieu jalma-jalma wa ada jeung ari ieu kulo tegasna sakabehna ieu daya dulu eta nuduhkeun ieu da ala qudratina kana kakawasaan kami ceuk Allah wa quwwatina jeung kakuatan kami wa inna sa'nugrikum fala sorikholahum walahum yungqadun wa inna sa jeung lamun ngarepkeun kami nugriku tah ngerem kami hum kaya jalma-jalma bisa wae parau dikeremkeun cek kami cek Allah pala sori khotul itu aya nu nyalametkeun eta tetep lahum kaya jalma-jalma wala jeung teu mari jalma-jalma yung qaduna eta disalametkeun kabeh aya lamun gisa tegasna teu aya nu nulungan eta tetep lahum kaya jalma-jalma wala jeung teu mari jalma-jalma yan juna eta salamet jalma-jalma minal gorki tina kakerem wa qala jeung ada Usaid bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wala ada jeung taya saurang oge yun kidu nu nyalametkeun ieu hadhum kaya jalma-jalma min adabi tina siksaan kami moal aya moal bisa kasalametkeun kulihaina nahkoda moal aya nu kasalametkeun ku luar biasana teknologi kumaha canggihna kapal Titanic geus bagieuna kakerem we lah ada yun kidu moal aya bisa nyalametkeun ajeun si Jack jeung si Rose pepisah ku maut illa rahmatan kecuali kanyaah minnati kami menyelametkeun makanya hati kami si Ros jadi salamet teh ku rahmati kami cek Allah si Jack mah pae wean wa mataan jeung kasenangan ilahinin nepi ka waktu hin di dieu mah teh ajal ailan kido ya ajalihim tegasna nepi ka narima beak pirang-pirang ajalna ieu jalma-jalma ya ni ngamaksud Allah la ada teu aya saurang oge yun kidu anu nyalametkeun hum ka ieu jalma-jalma min adabi tina siksa kaula illa an nurhima kecuali yen ngarohmat kami hum ka ieu jalma-jalma ilan kido ya ajalihim nepi ka narima beak pirang-pirang ajalna ieu jalma-jalma kela Sohula mana itu kopi nama? Aduh. Mana tuh? Mumpung peuting sebarang dahar mana? Waduh, aya Kang Ahmad Toha, abang hadir. Hadir bang. Dia merobatoh di dia tuh. Setan kentepong merobatoh. Kadia. Menjakan Ohib.
Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila jeung di mana-mana dicaritakeun lahum ka ieu jalma-jalma ittaqu kudu sieun maraneh kabeh mah kana perkara baina aydikum anu tetep ieu mah dina pirang-pirang leungeun maraneh kabeh dunya eusina. Wa ma jeung perkara khalfakum anu tetep mah disatukangeun maraneh kabeh akhirat buktina. Lalakum sugan-sugan maraneh kabeh turhamuna eta di rahmat maraneh kabeh. Al muradu arin dimaksud bima ku perkara baina aidikum anu tetep mah dina pirang-pirang leungeun aranjeun kabeh ad-dunya eta dunya. Yakni ngamaksad Allah idaru kudu rempan maraneh kabeh kana ieu dunya. Wala taqrabu jeung ulah ngadeuketan maraneh kabeh kana ieu dunya. Eta versi kahiji. Wakila jeung dicaritakeun naon mari perkara baina aidikum anu tetep maina pirang-pirang leungeun maraneh kabeh mah eta perkara asoba anu geus keuna ieu mah min qablikum tina samemeh maraneh kabeh minal umami nyatana ti pirang-pirang umat nu geus diraruksakeun ku Allah. Wa ma khalfakum jeung ari dimaksud ku lapad ma khalfakum adabul akhirati eta siksa akhirat. Wa huwa jeung ari kaul Qatadah eta kaul Imam Qatadah wa Muqatilin jeung Imam Muqatil. Wa jawabu ida jeung ari jawab lapan ida wa ida kilalahum taya ida teh harap sartiyah mana jawabna mahdupun eta dipiceun takdiruhu ari takdirna ieu jawab kieu lamun ditakdirkeun mah ida kilalahum ida kila di mana-mana dicaritakeun lahum ka ieu jalma-jalma naon hada ieu kaul teh anu tadi ittaqu ma baina aidikum a'radu tah jawabna ieu a'radu tah ngabalieur ieu jalma-jalma bidalil lima kalawan dalil perkara badahu anu tetep ieu mah dina sabada kaul yakni ngamaksad Allah ida kila di mana-mana dicaritakeun lil kufari ka pirang-pirang jalma kafir naon ittaqu lapan ittaqu Ittaqu kudu sieun maraneh kabeh mah kana perkara baina aidikum anu tetep mah di antara pirang-pirang leungeun maraneh kabeh wa mah jeung perkara halpakum anu tetep mah disatukangeun maraneh kabeh lalakum sugan-sugan maraneh kabeh tanaluna eta ngarawat kabeh rahmatallahi kana rahmat Allah taala bena malur Allah wa takununa jeung bukti maraneh kabeh minal mukminina eta tireng-rengan jalma nu iman kabeh yuriduna tah tangga balalieur ieu nu kabeh biwujuhim ku pirang-pirang beungeutna ieu jalma-jalma wala yasmauna jeung teu ngadarenge ieu jalma-jalma kalamallahi kana cariosan Allah taala baina malur Allah balalieur bae wakila jeung dicaritakeun ma ari perkara baina aidikum anu tetep mah di antara hareupeun maneh kabeh wa ma jeung perkara pakum nu aya ditukangan maneh kabeh minad dunubi nyatana pirang-pirang dosa almadiyati nu geus kaliwat wal mustaqbalati jeung nu bakal datang berarti ma baina aidikum eta teh dosa anu geus madi nya nu mustaqbalah wa ma pakum nu madiyah ye tafsiran para ulama wakila jeung dicaritakeun al muradu ari dimaksud min umatina ya ma baina aidikum jeung ma pakum adunubu eta pirang-pirang dosa adohiratu anu dohir wal batinatu jeung nu batin dosa dohir dosa batin minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin sebab dosa teh dosa dohir dosa batin mana deh minal aidin wal faidin lain hartina lain mohon maaf lahir dan batin atau lain artina tapi dah minal aidin wal faidin mah eta mah naon ngaranna teh azu tina doa saudara mah Allahumma ij'alni minal aidina wal faizin minal aidin wal faizin maafkan lahir dan batin lain hartina eta mah disambungkeun ka dieu Allahumma ij'alni minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin teh lebarannya lebaran BHS wakila jeung dicaritakeun al muradu ari dimaksud ma ku perkara baina aidikum anu tetep mah di antara hareupeun mereka kabeh binal adabinya tanah tina siksa
Alladzi anu yang zilun turun ieu ladi minas samai ti langit wa maul pakum jeung ari maul pakumah minal adabi tina siksa alladzi anu yarujunu kaluar ieu ladi minal ardi ti jero bumi. Mun eta siksa kaluarna ti luhur hujan petir itunya eta ngaranna naon ma baina aidikum ari wawapakum eta kaluar ti jero bumi seperti mana gempa gitu ande euy longsor wa ma tatihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa ma tati jeung teu datang him ka jalma-jalma min ayatin tina tanda kagungan Allah min ayatin rabbihim tina pirang-pirang tanda kagungan pangeran ieu jalma-jalma aya dalatin tegasna nuduhkeun ala risalati Muhammadin kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu illa kanu kecuali bukti jalma-jalma kufar Makkah anha tina ieu ayat muridina tanu ngabalieur kabeh wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dolalim mubin. Si karehet teh geuningan kieu euy. Wa idza qila jeung di mana-mana dicaritakeun lahum ka ieu kufar Makkah angpiku kudu nganapakahkeun maraneh kabeh mimma tina perkara razaqon nu geus ngarizkian kum ka maraneh kabeh salu Gusti Allah. Aida kila tegasna di mana-mana dicaritakeun lil kufari ka pirang-pirang jalma kafir naon anpiku lapan anpiku kudu nganapakahkeun maraneh kabeh mimma tina perkara aton nu geus maparin kum ka maraneh kabeh salu Gusti Allah min fadli tina karunia Allah. Ngajawab nanti da kalah ngahina qala tah nyarita saladina jalma-jalma kafir nu kufur ieu ladina lil ladina ka jalma-jalma amanu anu iman ieu ladina eta si kafir ngomong ka si mukmin ngomongna kieu anut imu naha mereka daharan kaula ayen anurjiku at tegesna naha ngarizkian kami man kajal malau yasa lamun makarep salu Gusti Allah atama ta mere dahar ieu Allahu kayu man pan ku Allah eta malen ku kami menta we ka Allah matak teu dibere ku kami ge ente Allah teu ngresakeun mere ka maneh da lamun Allah ngresakeun mere mah kamaneh ku kami dibere itu garoblog nanti gitu ieu mah jampe jalma koret urang datang ka jalma koret bari beungar mamanawianan bade ngiring nyumbang abdi kalaresan nuju ngadamel pasantren atawa duh abdi teh tos dinu dinten teu tuang manawi aya beas nyesa atawa sangu saprulukan ngajawab nanti kumaha ya lain kaula teu hayang mere ka maneh tapi Allah pangeran maneh mungeun mere dahar ka maneh mata kaula teu mere dahar dalam Allah ngamaksud mere dahar ka maneh mah pasti kaula mere ka maneh tah si kehet teh nya redan wadalika jeung ari kaul annal mukminina eta sanyeuna jalma nu iman kabeh kalu eta nyarita ieu mukminin likupari makata ka pirang-pirang jalma kafir urang Mekah anpiku kana lapan anpiku kudu napak nganapakahkeun maneh kabeh al masakini ka pirang-pirang jalma miskin mimma tina perkara rogobtum anu resep maraneh kabeh min amwalikum tina pirang-pirang harta maraneh kabeh qala tah nyarita sal kuparu pirang-pirang jalma kafir narzuku nah ngarizkian kami man ka jalma law yasa lamun mangresakeun salu Gusti Allah rizqau kana rizkina ieu siman walam yarzuk jeung teu ngarizkian Allah ka ieu siman ma kudrati sarta kadugana Allah alai ka ieu siman panah nu makari kami nu apiku eta keur ngakuran kami masih atallahi kana pangresa Allah taala baina ulul Allah ngahina bukan hanya ngahina ka mukmin tapi berikut ngahina ka Allah wala nutimu jeung moal mereka daharan kami man kajal malaya lam yat am anu teu mereka daharan hu ka yesiman sallallahu Gusti Allah taala baina malur Allah wa hada jeung ari ieu mimma eta tina perkara ya tamasaku anu nyekel pageubi kana ieu masal buholau pirang-pirang anu karoret jadi prinsip jalma koret
Yaquluna nyarita ye bukhola lanu ti kana lapad lanu ti moal mere kami man kajal maro manu geus ngahalangan supaya man sal Gusti Allah rizqau kana rizqina ye si man wajamum jeung ari panyangkana ye bukhola hadanu ieu batilun eta nu batal naon sababna beda ari Allah mah ngabeungharkeun kanu saware jeung ngamiskinkeun kanu saware teh aya tujuan lain berarti kieu Allah ngabeungharkeun ka si eta peda Allah aya harapan aya tujuan aya misi terpendam lain kemudian Allah naon ngaranna teh ngamiskinkeun ka si eta peda Allah koret lain beda jeung jalma kafir Mekah tadi gitu merena hayang dibere deui teu berena ku koret teh ayo tara jelema zaman ayeuna aya kanu bager sok bagernya aya kanu beunghar sok bager aya kanu miskin teu bager urang kanu beunghar bager boga harapan engke mainna dina nalika urang butuh bager ka urang ari jelema miskin naon harapanana eueuh pulunganeunana gitu eta mah bohola eta lain Allah li'anna Allah lantaran sanyana Allah ta'ala baina malur Allah agnai tanyugikeun Allah badal ki kasaware malukna Allah wa aqoro jeung makirkeun Allah badum kasawarena ieu khalqa ibtilaan karena nyoba bae eta mah nu beunghar dicoba ku beungharna nu pakir dicoba ku pakirna pamanaa tuluy nyegah Allah adunya kana dunya minal pakir ti jalma pakir la bakhlan lain karena koret minhu ti Allah wa amrul gina jeung ari urusan jalma nu beunghar bil infaqi kudina pakahkeun lali hajati lain karena butuhna Allah ila mali kana hartana ieu sigoni tapi bal yablua balik tak karena nyoba Allah algonia kajalma anu beunghar bil pakiri ku anu pakir pi mah dina perkara purido anu dipardukeun ieu malau kasigoni minal infaqinya tana tina pirang-pirang napakah la tirodin lain ngadebat atau lain ngahalangan liahadin kasaurang oge pi masyiatillahi tina pangresa Allah wa hukmihi jeung hukum Allah pi holki da pirang-pirang makhlukna Allah inte antum ari aranjeun kabeh illa fi dolalin angin aya dina kasasaran mubinin anu tetela aya kulu tegasna nyarita sal kuparu pirang-pirang jalma kafir lil mukminina kajalma nu iman kabeh man teu antum ari aranjeun illa fi khotoin angin aya dina kasalahan pitibaikum dina nuturkeun amarane kabeh Muhammadan ka kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wa tarkima jeung ninggalkeun perkara anu ari kami ceuk kafir Quraisy pi eta tetep dina ieu mah illa soha kecuali sah naon inte antum ari aranjeun bidolalin eta aya dina kasasaran mubinin anu tetela hitobun eta teh hitob min torpillahi tina arah-arah Allah taala bina mulul kupari ka jalma kafir jadi lain omongan jalma kafir kamu minin inantum bila pidul mubin teh tapi omongan Allah ka jalma kafir karena kaya Allah yaqulu eta ngadawa sallallahu taala Gusti Allah taala ayyuhal kufar hei jalma kafir in teu antum ari aranjeun kabeh illa fi dolalin angin aya dina kasasaran mubinin anu tetela ay bayyinin tegasna nu jelas wa taquluna jeung ngararomong aranjeun kabeh kalaman kana hiji omongan hatta la tutu sehingga teu maparin aranjeun kabeh as-shadaqata kana sedekah lil masakini ka pirang-pirang jalma miskin wa tatuna jeung ngadaratangkeun maraneh kabeh al hujjata kana hujjah nu tadi teh ama alimtum nah hanya maraneh kabeh annama sanyana perkara yut labu anu diperdih yat lubuna nu marenta mukminin minkum ti aranjeun kabeh fid dohiri dina dohirna laisa eta lain ieu tolaban eta nyuprih pil haqiqati na hakikatna minkum ti kabeh yo bisi pajarkeun mukmin mentati maneh lain mentati maneh hakikatna mah ti satu balayat lubuna balik kamenta ieu mukminin minni ti kaula naon sababna sabab harta nu aya di maneh eta teh pamere ti kaula ceuk Allah teh ieu jalma fakir barang penta kanu beunghar eta teh hakikatna mah lain jalma fakir menta kanu beunghar tapi menta ka
minta ka Allah sabab harta anu aya di jalma beunghar eta teh harta ti Allah cek Allah kitu lianal malalantran sanyana harta Allah di anu kana nu bukti ladi piaidikum eta tetep dina pirang-pirang leungeun maneh kabeh wa ari ladi mali eta harta kaula wa antum jeung ari anjeun ma abidun eta ngan syukur hamba sementara wal abdu jeung ari hamba bama jeung perkara yamliku nu ngamilik hu si abduhu kana yeung ma limaulahu eta pikeun dununganna ieu abdu hamba jeung naon nu dipikaboga ku hamba milik sayyidna maneh jeung naon nu dipegang ku maneh boga kaula sebab kaula maula anjeun pangeran anjeun ceuk Allah Palamma qala tulus samangsa nyarita sal mu'minuna jalma iman kabeh lil kufari ka pirang-pirang jalma kafir la tu'minunan teu ariman maneh kabeh billahi ka Allah wala tutuna jeung teu baparin maneh kabeh as-shadaqata kana sedekah lil fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir wal masakin jeung pirang-pirang jalma miskin pakai payasiru atuh kumaha bakal jadi naon halukum tingkah maneh kabeh yaumul kiamati dina poe kiamah Pabi ayi jawabin maka kunawan jawabanana takhlisuna salamet marane kabeh min umuril akhirati tina pirang-pirang urusan akhirat keur kafir tara barang bere di teh wal adabi jeung siksa pakola maka nyarita sal kuparu pirang-pirang jalma kafir pi jawabil mukminina dina ngajawab jalma nu iman kabeh wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum shodiqin teu kagok edan kalah nantang ka Allah wa yaquluna jeung nyararita ye kufar mata eta ira hadal wa'du ri janji kiamat ya in kuntum lamun bukti marane kabeh shodiqin eta nu bener kabeh so atuh nya mah bener ira atuh kiamat ai pima tegasna dina perkara kutum nu nyarita marane kabeh min umuril akhirati nya tina pirang-pirang urusan akhirat wal adabi jeung siksa pakola mangka ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala mujiban bari ngajawab lahum kaya kufar mintor pil mukminina tina pihak jalma iman kabeh mayang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun mayang durunan tengah darabuan ya jalma-jalma kafir illa sayhatan kecuali kana jeritan wahidatan anu sahiji tahudu anu bakal mawa ya sayhahum kaya kafir wahum bari ade kafir ya isimuna eta nu papaduan kabeh qala ngadawu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al muradu ari nu dimaksud minas sayhati tina kacap soya annabkhatul ula eta tiupan sangkakala nu kahiji eta nabkhatul panah ruksak kabeh alam dunia jeung eusina ayatasimuna tegasna narima papaduan ieu kufar pi umuri dunia dina urusan dunia teu sadar kiamat terus pasea urusan dunia minal bai'i nyatana tina ngajual wasiro jeung beuli dipersengketakeun teh we jual beuli urusan dunia teu apal kiamah memontok teu apal kiamah masa kedeung deui hayu sibuk urusan pitayieun wa yatakalamuna jeung ngararomong ya jalma-jalma fil aswaqi di pirang-pirang pasar wal majalisi jeung pirang-pirang tempat diuk qara'a maca sam jatuh samjah disukunil khoi kalawan disukunkeun khona ilaini hisimun tapi ya khosomun wa tahfifu sodi jeung ditahfifkeun sodna ya khosomun ayaglibu tegasna ngalindi sabadhum sawarena ye kufar ba'don kanu sawarena deui bil khusumati ku papaduan wa qara'a jeung maca salah khorun anu sejen kabeh bitasdidi sodi kalau tasdidkeun sodna ya khisimun ayah tasimunan tegasna papaduan ya nu kabeh waruya jeung diriwayatkeun naon anna nabiy sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawu Kangjeng Nabi ceuk Nabi kieu latakumanna yakin bakal ngadeg sanyana naon as-saatu kiamah ye taukid nage dua hiji lam ibtida dua nun taukid latakumanna wa qad nasara jeung nyata sumebar sarojulani dua lalaki saubahuma kana bajuna ya rajulani yatabayani silih jual beuli ya rajulani hu kana ieu saub palayat uyana tuluy can nilepan
ieu rajulani hu kana saub kaburu kiamat manten keur jual beli di ape ta ieu tanu ieu merekna ta ieu acan oge ditilepan ku si pramuniaga teh komo dibayar ka kasir macan kiamat manten bal yamutuna balik ka parareh ieu jalma-jalma pujatan kalawan kaget gitu berjual naudzubillah ih wala takumana jeung yakin bakal ngadegsannya naon as-saatu kiamah warajulu bari ari hiji lalaki qadropa eta nya ngangkatkeun ieu si rajul aklat tahu kana dahareunna ieu si rajul ilapi kana cangkemna ieu si rajul palayut imu tuluy teu ngadahar ieu si rajul ha kana ieu aklah aya deui anu kiamat rek dahar pisan ka apa kita can geuy dahar kiamat manten itu cek nabi aya deui wala takumanna jeung yakin bakal ngadegsannya naon as-saatu kiamah warajulu bari ari hiji lalaki yuski eta mere nginum ieu si rajul masih atahu kana ingon-ingon ieu si rajul tapi walayar pau jeung can ngangkatkeun ieu si rajul qadamai kalua kedeungna ieu si rajul can cengkat paehna teh jeung domba jeung sapi rek dibere nginum wala takumanna jeung yakin bakal ngadegsannya naon as-saatu kiamah warajulu bari ari hiji lalaki yurpiu eta ngalaluhurkeun ieu rajul al mizana kana timbangan wala yupiru jeung can ngandapkeun ieu si rajul kana ieu mizan keur barang kilo eta mah keur timbangan pala yastati'una tausiyata wala ila ahlim yarji'un pala yastati'una tuluy teu kadarugaeun ieu jalma-jalma tausiatan kana wasiat teu kaburu wasiat ay layak diruna tegasna teu kadarugaeun ieu nu kabelal isoi kana maksiat da kaburu kiamah wala jeung teu ilalihim ka kulawargana ieu jalma-jalma yarjuna tabaralik jalma-jalma nu dipanyabaan can kaburu baralik nu di perantauan can kaburu mudik kiamat manten ayan qalibuna tegasna baralik jalma-jalma yakni ngamaksud Allah ida qomat di mana-mana ngadeg naon al kiamat tu kiamat layak diruna tamual kadugaan ieu jalma-jalma ala sayin kana naon-naon minal isoinya kana tina ngawasiatan waruju jeung balik wala yamlikuna jeung teu ngamilik ieu jalma-jalma sayan kana naon-naon cekaplah sakitu geus teuing ninggal wanu piho can ditutup biasa urang maca heula anu hadir nah itu ajak sam ngeri ngaos pangasa tercinta adalah pakai penawal pangasa os di Ponpes Miftah Ridwan Kalapa Badem Subang alhamdulillah orang Subang ke Somalangnya mana deui Ewon Nurjaman abdi ngeringan ngaos luar biasa Kang Ewon ti Karangjaya beditun seniam atunya Denis Ramdhani Ciberem Ciling hadir Kang wah luar biasa ya opon buka kitab nanti pon Alza Al-Ahdori Garut hadir alhamdulillah Sony Tial Garuti madepna kaporotan mengersa wih ti mana heula tuh Den El Hajen Purwakarta hadir alhamdulillah Ahmad Saripin hadir Ahmad Saripin teh dengan atingnya ya Garut luar biasa Purkon Nur Hakim Oku Timur Palembang hadir pengersa wah luar biasa Palembang Sumatera Selatan Juonda Nur Hikmah ngiringan Kang Haji ti Cianjur Cidaun luar biasa Cianjur Kidul Muhammad Ubay Badar hadir haji alhamdulillah Al-Hadomi Urpa Nanggung Bogor hadir ke haji luar biasa Nanggung Bogor palimananya Bogornya Hijaji Mustafa alhamdulillah tiasa ngupingkeun sanes tebih mugi sehat salamina para guru amin ya Allah ibrahim ka mana kamar bagian patrol eueuh ya Garut Ahmad Toha nuju sareng Aden di Mixu Jaya ka dieu atuh ka dieu ajakan si Adena Mustafa Al-Sedayi hadir orang mana ya Al-Sedayi Seda gitu Ahmad Said Giringos Angajin Gun Barokana mangga amin ya Allah ya rabbal alamin cekaplah sakitu wallahu alam bisawab rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qurrabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amana